sontel ka pamirsa sadayana sareng simkuring Citra Anggreni di dieu simkuring bade nepikeun warta anu panganyarna ngeunaan tanggapan wargi daerah atau wargi setempat karena barak militer ieu. Lumangsung wae urang sambungkeun ka reporter Yeni sareng Salsa nu aya di lokasi ayeuna. Abdi ayeuna abdi tos sareng narasumber kadua. Langsung ka pertanyaan, kumaha sawangan Bapak ngeunaan kawijakan gubernur nu ngagaduhan program pendidikan karakter kanggo siswa? Sama-sama sayangnya gubernur nu ayeuna mah soalnya ayeuna mah kan model kunjungan-kunjungan kan tidak ada. Ya model kadang-kadang renang terus model kamari geningan naon kamari teh alokasi lu teh perpisahan kan untuk di naon untuk di ria-ria nya. Kayak kamari-kamari mah kan sebelum nama kan geningan wah kota mega gitu. Jadi ayeuna mah memfasilitasi kepada orang tua biar orang tua teh enggak terlalu enar lah tidak masalah keuangan. Numutkeun Bapak, naha kawijakan eta teh efektif atanapi henteu kanggo siswa? Amun cek abdi gitunya efektifnya jadi pas gitu kadang-kadang efektif kadang-kadang teu ari model SMK kan anggar kudu melalui kunjungan industri atau kunjungan pokoknya mah berbagai macam industri lah model tekstil atau kimia atau farmasi tetap harus ada lah gitu. Jadi menurut mama memang bagus, memang tidaknya kan siswa harus mengenalnya itu kan kunjungannya itu gitu. Sekarang kan tidak diperbolehkan gitu kan. Kumaha reaksi murang kali Bapak saatos terang karena program barak militer? Barak militer ya paling sieun atuh pendidikan tentara mah kan disiplin gitu ya. Mungkin dikasih sarapannya itu push up, kasih gitu ya. Itu didikannya untuk siswa ya. Ini murang kali gitu. Siswa gitu ya. Komunitas dididik di daerah itu pengen tos upami pameget mah biasanya insya Allah gitu jadi ayah dasar kangge ka tentaraan mun nah gitu bakal mah